Subuh teh udang sare dar langsung ka dapur. Sumanget udang teh da aya pesenan risol teh keur nu hajat. Tuh urang adonan heula nya ayeuna keur kulitna. Eusina mah geus dijieun ti peuting keneh da sabab sieun kaberangan. Sakorea mari kaberangan ke teh dirurusuh ku nu mesenna kudu buru-buru dianteurkeun. Ayeuna nyieun kulitna ieu asupkeun heula tari guna uyahan saeutik. Ulah poho minyakan ngarah teu rapet. Soalna mun rapet engke jengkel. Ayeuna asupkeun endogna, geus endog asupkeun caina, geus asupkeun caina urang mixer. Hayang tereh jeung hayang kacampur jadi ku mixer make kekuatan super ngiung anggeus we. Poho disaringnya soalnya ieu teh sok bergerindil cenah engke teh jadi teu lemes si kulit panas teflona hayu urang jieun ayeuna mah urang gulungan. Tu aya liangan di tengahna cocokan heula. Mun geus coplok tina teflon buru-buru angkat gulungkeun deui. Pokona mah kitu we pake deui kekuatan super gulungkeun anggeus we tuh jadi dua nyiru. Beneran ari poe Sabtu mah aya salaki aya nu mantuan. Salaki bagian ngatepung rotian tuh tingali. Da lamun dipigawe ku sorangan mah ieu teh moal anggeus saja bakal lila. Ari kitu mah babagi tugas apan tereh anggeusna oge. Tuh pan alhamdulillah beres we tinggal mungkusan ayeuna mah.